Assalamualaikum, dilulus lembur beraya salam dunia tepang di sarang tata dan beharja anu baris ngadebikeun dongeng Sunda judulna Lutung Palsu. Mangga baraya wilujeng Kabandungan. Bah Nono geus lila ngaligeh teu boga gawe, anatan rombongan sirkus tempat gawe na geus lila bubar. Ahli akrobat manehna teh tukang jujuralitan bari salto tapis pisan. Kukituna kacida atoheunana basa dina hiji poe manehna kadatangan sobatna ngaranna Juarma urut tukang tambur sarua pada pangsiunan sirkus. Datangna Juarma mawa beja anu pikagembiraeun, manehanana nawaran gawe ka Bah Nono cenah ngaganti lutung, sabab lutung anu asli paeh geus aya 3 bulana. Ae baru kaganti lutung, tong heureuy laing Bah Nono monotot. Ih serius dewek no, pokona mah datang we isuk, leuwih jelas nama isuk ti Bapak Pingpinan. Isukna Bah Nono diantar ku Juarma datang ke kebun binatang rek ngalamar jadi lutung. Bah Nono lulus basa dites kaparigelan luncatan beri salto tur gugulayuna dina gelang-gelang anu make rante. Bener pisan caritaan Juarma teh, yen tugasna Bah Nono teh jadi lutung, sabab kebun binatang butuh ku ahli akrobat atau manigiakna keur Bah Nono teh. Lain keur naon cenah mak, bet perlu ku tukang akrobat kebun binatang teh, cek Bah Nono. Ari cek Bapak Pimpinan mah keur lutung, sabab lutung asli paeh alatan geus kolot, mangkaning lutung teh geus hese neanganana. Kukituna Bapak Pimpinan boga ide, kulit lutung nu paeh teh dijieun kostum pikeun Bah Nono si lutung palsu. Memang kasiksa oge mimitina mah Bah Nono teh, nya eungap nya panas coba dikerem ku saring sing beusi. Tapi lila mah biasa oge, komo sanggeus loba jalma anu kataji ku rengkak polah Bah Nono. Salian ti pinter akrobat teh, eta lutung teh lindek deui jeung bisa jaipongan segala. Kukituna teu aneh atuh mun kiwari eta kebun binatang teh jadi rame deui ku jalma-jalma nu ngadeun ulin. Bah Nono si lutung palsu jadi bentang di eta kebun binatang. Sakabeung mah Bah Nono teh sok seri sorangan ningali jalma-jalma anu katipu, kalungan suuk atau wadahreun liana ka manehna. Disangkana mah lutung nyaan we manehna teh. Harita poe Minggu hade poena katurug-turug tanggal ngora, atuh teu aneh lamun ulin poharareana. Kandang Bah Nono ti tadi geus ditapuk ku nu lalajo, atuh Bah Nono oge motah pisan nemongkeun momanesna. Anu surak jeung ting saruit jalma-jalma kacida gandengna kataji ku polah lutung nu ices jeung sagala bisa. Harita lutung teh selengat-selengan beri salto. Beres kitu leungeun lutung ngarawel gelang nu make rante. Tah waktu eta pisan jiga nama Bah Nono keur apes, gelang anu rek dirawel teh teu beunang. Atuh awak Bah Nono alias lutung kajajaden teh melepas ka bawah ku tenaga sorangan. Awak lutung ngablesat asup ka kandang maung gigireunana. Keput awak lutung Nono teh ragrag jiga nangka asak. Lutung palsu teh peperingisan bangun nu nyeri. Tapi can ge leler tina kariwasna, na ari gaur teh aya sorahan daruan. Sing horeng maung lodaya awakna ngalingkirik sagede anak sapi. Gegag eta maung teh lempang nyamperkeun ka Bah Nono. Sakadang lutung alias Bah Nono ngayek soak, kan nyeri urut labuh mah teu dirasa. Ngan awak ngadadak ramoh poe taya tangan pangawasa. Komo barang si coreleng ngagerem bari calawak nembongkeun si hungna anu seketur lalencop. Bah Nono mani wer-weran ngompol, atuh wajadinesna jibruk baraseuh, mangkaning kamarina tos tuang jengkol, atuh mokaha mani meleding hangsir teh. Eta we da si coreleng ge mani ngasin jiga nu ngarti. Bah Nono pasrah ka pangeran sabab awakna kacida leuleusna o bisa ngejat tina panandasa maul. Ngelalajo oge kacida raduasanana ting cererit mangpaurkeun
karunya kalutung anu sakitu lucuna bakal tamat riwayatna jadi si Caduk mau. Rek Bahnono peureun bari nyambat-nyambat ka anak bojona. Sungut maung calawak bari ngadeukeutan sirahna jika nu rek ngarekem. 1 menit, 2 menit, 3 menit, eueuh wae nu ngagabres kana sirahna kalah ngong kumanehna kadenge hiji sora. Tenang we Yi, tong sieun-sieun, da kangge sami karyawan ceuk eta mau. Cak baraya dwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Lutung Palsu karya Aep Wahyu. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata Darmi Harja pamit, permios.